Urang tepang deui dina diajar nyarios Sunda. Ayeuna urang ngobrolkeun bahayana ngarokok. Sok golosor. Kacaritakeun dina hiji pertemuan anu dihadiran ku kokolot tinggal kampung di sesepuh lah meureun tokoh masyarakat. Dina pertemuan eta teh rek ngabahas hiji masalah anu penting pisan. Terus pembawa acara dihareup ngomong, bapak-bapak sadayana di dieu disayogikeun dua tempat anu hiji tempat ieu anu aya ASEAN, anu kadua tuh di palih ditu kanggo anu bade ngarokok. Sabuat pembawa acara eta ngalieu ujug-ujug breng teh pindah kabeh ke tempat ngarokok. Atuh pertemuan itu terjadi. Da nu ngararokok mah ngobrol kaditu ka dieu. Jadi eta tah salah sahiji bahayana ngarokok. Turun